si udah sok mana wae Bibi, ini jarang aya di imah. Teu balik-balik pugu aek nita oge meni hese Bibi. Atupan si udah teh budak sakola Bi. Ku Bibi titah ngapalkeun budak mah ulah lobaakeun ulin gitu. Ih ngahaja kita ulah ngapalkeun ku Bibi mah. Nying. Ya, cek aing ge. Beda wae da Bibi aing mah. Bi, batur mah nya anu anakna sarakola keneh naritah ngapalkeun ka anakna Bi. Naritah ngapalkeun. Nah Bibi mah henteu naha beda jeung batur. Yo kan ari si udah mah nya golongan darahna teh B. Tah engke ngapalkeun bae robah jadi A. Lamun ek donor darah, Bibi kan golongan darahna B nya jadi hese. Please Bi. Eta lamun budak jadi pinter henteu ngarubah karena golongan darah henteu. Nilai-nilaina A tina B jadi A, ke golongan darah mah moal rubah moal. Ini sasabe wae bi aing ampun teuing. Parah aing. Aya wae ya. Papan tulis. Kemana Jai? Nitip udut Jai. Iya nitip udut iya. Tah kita mundur deh. Beak udut deh. Atau tanggung jawab tadi atau mundur. Ayo cháu nào nhé? Cowok raja anu kieu mah. Cháu raja naon? Raja bulu. Tak ngeunah digoreng kieu. Bulu naon? Nge terusan. Bulu kelek. Palingan atuh aya hasem-haseman. Manya kelek raja hasemnya. Nyapan rajana geus senam juma. Ka kasem. Oh, Bok edan. Pas mana geus lila taraulin ka uam maneh katingali teh. Kunaon di? Masalah. Oh masalah mah berat ngan kosi mah keheul we ka. Si Mamang teh. Mesum jalan mana? Oh abang-abang statusna duda jeung mah. Mesum kumaha? Maneh segitu bager gitu amang maneh piraku, ba. Ya berat didinya mah teu apal meureunnan kosim anu sehari-harina apal. Manehna unggah poe geura anjir. Meuretan susu sapi. Eta pan pelecehan itu teh berat. Aya dikawin hanteu geura. Anjing. RT-keun wae kitu nya. Anjing. RT keun maneh. Anjir. Itu. Nyaho anjir amangna teh ternak susu sapi. Mesum dianggapna teh. Ya, najan digacal oge eta susu anjir moal matak asup kana perkara mesum sia teh. Ai kana sapi mah. Moal. Terus amang sia kudu kawinnya teh jeung sapinya. Hah? Terus engke maneh boga alo naon atuh? Hah? Sapi sia nya. Ieu cek aing eta. Ya, sia mah aing curiga keterbelakangan mental anjing. Aya wae ya anjir. Kumis lele. Kosi mah berat karek aya kadaek ieu teh barang jieun. Malas ari kieu carana mah Nyeun naon di maneh? Maksudna kosi marek nyeun dahareun berat, pan ngeunah nongkrong sore-sore kieu bari berang dahar nya. Oh, atuh gaskeun atuh. Teu jadi berat kosi teh tadi narek nyeun eta ningan pisang molen. Oh, terus? Ai pas nempo resep ieu. Goreng cenah sampai kekuningan. Hoream teuing, ning sare di imah. Aing anjing. Ngawawong jeung si Kosim ya ampun teuing. Ya. Si teh henteu digoreng nepikeun ka init sia ka kuningan henteu si teh. Teu, maksudna nepikeun ka koneng. Eta pisang molena nepikeun ka koneng, henteu ka kuningan. Teu nepikeun ka kudu ngajangkor ka kuningan atuh si teh. Cangkeul meureunana anjir.
Ngomongan. Nggak ceburu jian lah. Mana ayo yakin ya. Sore-sore kia masuk gas. Denger Brad mau tulus kosi mah paring nesing dina arek nage nyian eta ningan Brad bilor ningan. Baik lah terserah lah. Rek bilor rek naon ke. Serah pokoknya mah. Hakaneun wayah kieu bari nongkrong geuna buru. Buru. Tapi meureun kudu dijieun eta naon arana kudu dirobahnya Brad. Ai bilor mah pan meureunnan kudu nu ngieuna ge awewe ai kosi malah laki atuh. Pak lor berarti nya. Ya bilor teh singkatan eta teh bihun telur. Lain bibi molor lain. Teh. Ya wae cek aing si kosi mah. Parah anjir. Aya wae ya anjir ya. Kokol cuangki. Aceng mah Brad keur karareuheul ayeuna mah ka jalma tah. Alatan naon di? Bangsa ka tetangga. Ka babaturan ge nu unggal poe papanggih, Brad. Aceng mah keuheul ka cida eta. Kasih kosim geuning, Brad. Heueuh. Masalahna naon? Ngahina bae, Brad. Ngahina kumaha? Tudah, Brad. Hade goreng ge eta teh mitoha urang, Brad. Nah, terus? Geura si kosim nanyakeunana. Ceng, cenah ari kioon ka mana? Kapan ngahina eta teh, Brad? Saroceng geus kieu deui wae anjir. Ya pan heueuh setepan mitoha maneh mak Oon ngaranna. Kang Oon. Ti leutikna ge di ngaranan Oon. Ya pasti bakalan Oon atuh lain ngahinakeun maneh, Ceng. Parah anjir saroceng ya. Hilang ingatan gua maneh. Ngaranna Ki Oon. Ki Oon. Cek aing mah kudu nama si ieu nu ngaranna Oon teh anjir. Lain mitohana. Brad. Ayeuna mah pamajikan Aceng geus loba nungtut sia, Brad. Loba kahayangna. Kumaha di kahayangna? Pokoknya Brad, hayang jalan-jalan, Brad. Hayang shopping geuning kos batur, Brad. Heeh. Ya atuh laksanakeun atuh sih. Kapan eta teh, Brad? Ari geus jadi pamajikan mah eta jodoh lain, Brad. Jodoh kumaha deh? Kapan ari jodoh mah tara ka mamana ieu, Brad. Anjing saroceng ieu anger anjing geus nyasab kieu pikiranna. Ya, jodoh mah tara ka mana? Jodoh mah teu ka mana? Lain ka mamana teu kudu ditambahan ka mamanana anjir teu dipanjangkeun teu Ceng. Parah ieu saroceng ieu ampun teuing. Ha bisa wae ya plok buah ieu anjir. Kamari mah, Brad. Urang meuni keuheul sia ka tukang surabi. Ceuleupeng eta tukang surabi, Brad. Kumaha deh? Aceng, Brad. Heeh. Menta surabi atahna geura, Brad. Kala diberena teh susu kental manis, Brad, dipalastikan geura, Brad. Teu ceuleupeng kumaha eta tukang surabi. Si laing nu ceureupeng mah saroceng. Ye, ngaran-ngaran surabi atah nya encer atuh adonan eta teh lain susu kental manis saroceng. Eta teh ya lamun misalkan di dinya hayang surabi atah terus anu geus ngabentuk tuh di ditu disaritem. Jika saritem ya guys. Ya omongan ieu si saroceng ampun teuing. Geus dicelek deui sirahna. Bibi sibuk naon di sawah? Mending hese diajak konten anu mending. Nungguan pare loba manuk. Wah, kadar ge manuk atuh. Ya, bi lamun manukna marawa karung. Tah kakarek bibi sieun beak. Manuk kan saukur macokan moal beak atuh. Nyata teh ari manuk nama saeutik. Kan suka aya manuk mawa tangkulak geuning Bibing ketika bagan atuh muba diborongkeun. Anjir. Manuk moal tangkulak. Heeh. Manuk piit. Wah ebah. Manuk piit mana aja nu bau jeung tangkulak. Eueuh, eueuh. Parah ieu aing ye. Aya wae ieu anjir ya.
Pangkong hejo.